Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payur, urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Robbi, nu meunang kalayan hidayah sareng inayahna. Urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalawan dina kaayaan sehat walafiat. Dina ieu waktos, abdi Amelia Riani ti kelas 11 IPS 4 bade nyauran Bapak Diki sareng Ibu Yeliza nu jadi guru carios ngeunaan kabersihan lingkungan sakola. Dihaturanakeun ka Bapak Diki heula nyarios ti payun. Hatur nuhun ka Bapak Diki nutos prihatin ka siswa-siswi nu teu acan tiasa nerapkeun hirup bersih di lingkungan sakola, kawas miceun sampah di samberang tempat. Selain ngabuat lingkungan kotor, miceun sampah di samberang tempat oge nyusahkeun patugas kabersihan di sakola. Sareng ngaharapkeun ka aranjeun nu kelasna deukeut ka kembangan jeung ngajaga kekembangan eta sebaik mungkin. Salanjutna, Amel pihatur ka Ibu Yeliza. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza nutos mengapresiasi siswa-siswi nutos ngajaga kebersihan kelasna dengan cara teu miceun sampah di kolong meja sareng nyayangkeun pisan ka murid nu sok ngaruksak kekembangan nu kuduna dirawat. Cukup sakian pambahasan ngeunaan kebersihan lingkungan sekolah. Abdi harap tiasa bermanfaat kanggo rencangan sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.